Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sasih Ramadan. Teu karasa sakedeung deui tereh bulan puasa. Urang sebagai jelema biasa pasti ngabogaan dosa kepada manusia. Entah anu karasa atawa anu teu karasa. Entah anu dihaja atawa anu teu dihaja. Boh aya caritaan atawa omongan anu matak ngabentur kana tuur, anu matak ngabelentrang kana tarang, anu ngabeletok kana babatok, pasti ngabogaan dosa kepada jelema. Ngarana oge jelema biasa. Tah kukituna bisi aya anu teu akur jeung dulur, teu akur jeung batur salemur, sok geura menta hampura. Ngarah urang ngalakukeun puasa di bulan Ramadan kalayan tenang, henteu boga dosa kepada manusia. Entong gengsi menta hampura, tong pedit mere hampura, sok geura tah kitu lur. Semoga manfaat. Wassalam.